kali karek jam 2. Tapi gak enak kakak terus biar aku dikere di rumah. Oh ya kieu aku laku mah mungkin. Bismillah ya. Ini kudu pembacaan ini mah. Hampura ieu ada balatak juga. Woi maksud. Panik deg-degan euy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kenapa sasa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadilah bersama Fadilah Pasti Ramadan. Jadi video kali ini Fadilah tidak akan membuat tentang perkomedian karena Cina Brody. Jadi ini cerita orang pas bahasa malam Jumat Kliwon kemari. Jadi ayah tragedi kemarinnya orang kercicing di ruang tamu nyawa HP gabut dan terjadilah sesuatu hal yang paling sangat mengerikan. Jadi pokoknya nama yang baru gabung mahnya jangan lupa untuk klik subscribe, subrek terlebih dahulu. Dan pokoknya mah tetap support channel ini ame semakin berkembang, oke? Penasaran ceritanya? Yuk simak video ini nanti beres, oke? Tah Brody, jadi pas bisa malam Jumat kemarin, malam Jumat Kliwon, kurang teh ngerasa sesarenya. Jadi ini ngomongnya pakai bahasa Sunda aja ya, soalnya biasa sih hari orang Sunda. Bodoh amat ah. Nah, jadi pas bersama Jumat kemarin, orang teh kan ngerasa debutnya, rek sare hese, rek keluar, kiraku geus penting ulin kemana, rek ngarokok, sebatang deui, mereka eueuh, ngetrekeun dina kompor gasna eueuh. Kacau. Nah, jadi orang teh turun ke handapnya ke ruang tamu. Di ruang tamu teh orang teh nyimpan HP. Muka niatna masih hayang tunduhnya. HP di jam 12 teh pikeun ka jam 1:30. Tah, di mimiti jam 12 tapi kan ke jam 2 teh teu hiji gitu tanya teu hiji kumanya maksudnya teh jadi teu hiji ieu teu hiji naon teh teu hiji keanehan nu ku urang dirasa. Nah, jadi teu di jam 12 teh geus aya sora-sora gitu tah kawas krek sugan teh naon udah kecepet. Tapi si En lu horor mama orang pas besar maju-majunya ke jam 1:30 jam 2 kebenaran orang bisa detek dan ningali video horor gini nganya video horor kawas anu bobogohan lah lebih dulu ditinggalkan kawin terus teh itu kata Stop it. Get some help. jadi kawas orang tanya ningali video horor kawas anu aya anu haseup lewat terus aya anu kerlempang yang mencium bau aroma tidak sedap pas cenah di udang ditinggali dulu pas itu bener lain kucing. Nih serius tah jadi nya jam 2 teh urang teh gogoleran malahan orang ya videona kayak kurang disimpan di akhir video ieu. Jadi orang gogolerannya di ruang tamu teh nyawa HP terus
beneran atuh sok malam Jumat Kliwon sorangan di ruang tamu nungguan teu hese yang sebarang kumaha nya kumaha carana. Tah jam setengah 2 ti jam setengah itu jam 12 tapi jam 2 teh bener-bener eta mah ngarasa senam jantung teh lain heureuy. Tah kebenaran pas jam 12 pisan. Eta mah nya wah sia nu pantau jero aya tok 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 tok. Urang urang geus sarua jelema nya aya soakan aya soak oge sih. Tapi da mimitina mah mun mikir urang piraku teh kredipo datang wayah kitu anjing dua peuting. Tah urang teh kulak anu ngetrokan untuk penumpangnya tok 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 tok. Mimiti kurang diangkat urang. Meureun ci urang teh eta mah dadanguan. Nyo di HP kedua kali aya keneh wae tah pas 3 kali urang bener-bener ngerasa nama tah mau bukit tali tok 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 urang bakat tingku geus panos sorangan urang di videonya mimiti urang nepikeun ka ngomong anjir saha eta euy cenah tah urang teh nya di video pas kitu anjir urang teh video tah ti mimiti ketrok nepikeun ka dibuka pantau. Bener ngeri pokoknya mah kayak pokoknya mah bakal aya kurang disimpan videona aya keneh kayak diselipkan di akhir video oke. Pokoknya mah jangan lupa klik like, comment, dan subscribe untuk berita horor lainnya dari sosok Fadilah. Oke, see you and next time. Mantap, see you next video, bye. Anjing Brody padahal ikarek jam 2 tapi gak enak katrok piraku teh kredipo mah wayah kieu aku laku mah mungkin bismillah we ini kudu babacaan ieu mah hampura ieu rada balatak juga rarai mantan poek bangsat soak panik deg-degan euy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Yang udah sat lagi minum ngomong si bangsa no Sparno bagoy ini soal aing kangen ngobrol jam 2 tinggal jam 2 ini ngobrol kunci bagoy masuk aja. Tah jadi gitu akhir cerita nantinya akhir dari video ya akhir video nantinya ternyata dia hey bagoy tah jadi iya anu jam 2 ketok teh sugan aing kredipo sugan teh nu kararitu aku lakulah saja banding sabang saning lupa ingat waktunya bagoy kacau pokoknya mah tah jadi gitu nya pokoknya mah kumanya jadi bisa aya kasih singgung terus kayak bisa aya anu ngerasa karungkeun video orang mohon dimaklum karena channel ini channel hiburan ceritanya. Pokoknya mah buat kalian semua yang baru gabung jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe di channel Fadilah TV. Mantap, see you.